live kegiatan ngajar di Yonif. Seperti biasa wenya teman-teman iya teh bade angkat ngajar. Tapi pas angkat ngajar teh horeng mah aya abang paket. Jadi we ke abang paket heula nyandak paket. Tuh teman-teman tingali paket namanya ageng pisan we pokona mah tebak coba eta isina naon. Kitu. Langsung we paketnya disimpen heula. Tah ieu langsung ka majelis aya we tuh anak gemoy kitu. Tah ieu teh namana Ade tuh meni lucu pisan we pokona mah. Soalna Iroh mah resep kamurang kalihnya teman-teman janten pas ka dieu teh ngajar adaptasinan teu lami-lami. Kadang sok aya we nya teman-teman anu lami adaptasina. Tah lamun Iroh mah jalmina cepet adaptasina kitu. Upami teman-teman kumaha tah jalmina cepet adaptasina apa anu lami adaptasina sareng orang baru kitu. Pokona pikeun sadayana anu nuju tolab ilmu semangat terus ngaosna belajar sadayana oge ilmu mah pasti bakal kaanggo. Tah ieu teh ngaosna tos rengse teman-teman langsung we salim sadayanana oge. Tapi ieu teh aya nu teu dijemput uihna janten we keureuh teh dijajab. Atosnya sakieu heula tong bosen-bosen. Dadah.